Hei guys, hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui ka kontena Mama Aero dan Gionya. Nah, di video ayeuna urang rek ngabagikeun tutorial pake tutorial nyieun halis pake eyeliner. Ieu oge urang kakarek nyobanya guys. Ting berhasil tante, pokona mah tonton we atuh videona sampai anggesnya. Oke, simak terus videona pokona mati awit sampai akhir. Pokona mah iya urang keur part makeupan heula. Ieu ujug-ujug we atuh nya eta sampai geus ngalis nya. Tuh coba diukir-ukir heula tuh pakai eyeliner tuh dijieun bingkaina heula jiga kieu. Anggeus nu hijina karinyeun nu hijina kelak aduh manihara rese ieu teh eta budak kenaon gitu kangen bujur indung teh nya. Jieun bingkaina heula tah. Sanggeus dijieun bingkaina jero nama tetep urang isi pakai pomade nya, pakai pomade alis seperti biasa tuh. Terus oke pokona mah di sikat-sikat bagian hareupna nya guys tah. Sarua lakukeun oge jiga nu keur tadi nu hijina oge nya kitu. Tah urang pertegas deui rapihkeun deui nya pakai eyeliner. Cakep cucok pokona mah nya. Tadi teh urang geus di concealer tapi ku urang teka video poho pokona mah nya guys. Tah hasilna juga kitu menurut kalian kumaha guys? Cek urang mah nya alus-alus we sih nya jadi katempona teh jadi tegas gitulah, jadi jelas gitu. Tah ayeuna urang di dieu tadi pake eyeshadow-na warnana anu kalem we nu coklat. Biasana kan urang make pink nude nya, ayeuna mah nu coklat we atuh. Coklat tanon tadi teh warnana pokona mah jiga gitulah. Ya urang erek nyieun shading idu hiru irung, la ilaha illallah Gusti. Dijieun heula shadingna truh. Eyeshadow di matana pake glitter ambe alusnya. Makeup ayeuna mah urang rada niat saeutiknya. Tadi teh pakai foundation geus jeung bedak pakai shading nu kitu pakai pemerah pipi naon arana teh nu kitu teh sok poho deui. Pokona mah loba teuing beban pikiran teu datang ka pemerah pipi juga arana naon poho deui kami teh guys. Eta pakai highlighter diherang-herang shimmer ya ayeuna part lipstikannya guys. Tah tadi pakai warna nude, ayeuna double pakai lipstick warna merah gonjreng tapi ku urang digradasikeun saeutik ambe tong ieu teh nya. Terakhir di ombre tengahna pakai warna merah marun rada poek saeutik. Ya ayeuna pakai highlighter deui atuh asana teu katempo di kamera mah nya. Jeng waktuna ditiung guys. Urang ayeuna pakai dua model tiungna. Kumaha menurut kalian?